jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh 4 kali. Nu kahiji jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina nalika urang lahir ka alam dunya. Rame jelema tapi urang mah teu inget dakeur leutik keneh can inget. Rame tapi sabab urang lahir. Eta nu kahiji. Nu kadua jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktu dikhitan. Cek orang Sunda mah disunatan, disundat tadi sopak lodong. Disunatan rame dikhitan nu kadua. Nu katilu jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktu keur ditikahkeun. Tah ayeuna salah sahijina wongina pan tadi aya marawis aya mubalil nyanyikeun duhai senangnya pengantin baru la 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 duduk bersanding bersenda gurau duhai senangnya pengantin baru la 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 duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru teng dong neng dong neng dong neng keprok atuh halus ke nah baik butut ya suara-suara urang. Nah rame pelebah ditikahkeun. Nu kaopat jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktu pupus maot rame jalma. Tah ayeuna eta teh lamun panjang umur dilahirkeun, dikhitan, ditikahkeun, pupus rame. Lamun panjang umur ngalaman opat diramekeun ku jalma deui. Ayeuna sim kuring bade naros di antara nu opat eta mana nu pangeunah-ngeunahna. Pas lahir, pas dikhitan, pas nikah, pas maut. Hah? Pas kela curiga. Nu ngajawabna jomblo atawa nu geus nikah. Lah, jomblo lamun jomblo bahaya. Apal di mana nikah ngeunah? Ngalaman ge encan nikah ngeunah, padahal can ngalaman. Lamun ibu-ibu jeung bapak-bapak nu tos nikah wajar. Tapi jomblo mah patut dicurigai. Nah, bisa apal ngeunah di mana? Tapi rata-rata mun ditanya rek jomblo rek nu tos nikah ge pasti ngajawabna teh pelebah ditikahkeun. Sabab naon? Rame ditikahkeun ngahalalkeun barang